bager Jang. nonton Tenang kayak ngomong kasih uang mah kurang dibantuan, kurang dipikiran. mau si haji Kasih haji lah uang naon. sini ngomong Gampang bantuan aing karunya Kurang dipikiran nama. Nunggu mah geus ke. Ngomong kasih haji urusan aing lah bukan nama. Beto aing minta turun kasih si haji makan kuat sih ya Bagus pasti haji mau urusan aing beres lah pasti beres. tidak nungan aing gini ya Pasti ada yang dibantu sama aku aing. mau kenal nungan aing mah Kumaha teh? kasih haji Maksudnya nggak bantu sih kasih haji lah mau iya pak. kata kalian nulungan Aduh kumaha ini lah kasih aja itu latihan aja orang susah. iya Ayo cabut lah. Kedengeran jang. Itu sih haji keren jang. wah bener. Emang rezeki sia murid iminya. Mudah-mudahan toh butuh pisan aing mah Apa orang ngomongnya ayeuna apa engkenya. enak lah lebih cepat lebih baik Si haji ngamuknya. oh kan bagus Ayo lah urusan aing lah si haji mah. Ya, geus beres. Udah dong. Dia. Asal pick up. di dahar separuh kombe haji Bener. kombe teh di paraban di kamar ya Kartu rajin tuh gawe na. karto Itu rajin lah nanya aing tinggi. rajin Tok. Masalah. Cepet kencai heula Mang Ujang kali. Tuh, saya kira. Astu di pan kerap balik kerap pada capek tuh haji gawe naon. Loh, kumaha paginya ngomong nanya. Omongan pagi ya. Minta tolong. Terboga orang tulung mah. Mahanya ngomongnya di belah mananya? Di belah ditu tadi wae. Di kieu haji ya. Mungkin duit haji. Astagfirullah orang. Udah kering di mah. Jang naon. Udah kering di mah orang bingung di rek ngalengkah ka mana ieu. Bener. Astaga, tanya wae lah kasih karto, teu percaya mah. Di kartu. Ya orang mah percaya, lain nanti percaya orang mah. Ya cuman baraha emang. Pak haji duit teu. Ya duit mah aya. Bang, loba duit mah. Sarek ya. Pak haji nu di bank. Ya duit batur sih. Ya, nah dicokot mah mangga, cokot wae. Ya sok marangga tak. Nyara Rino. Keren kan? Aduh. Astagfirullah. Apa itu, Bro? Budak. Sekilang bara aing minum kos dia. Apa itu nyokot-nyokot deui ke jero. Oh, atuh dari pindah. Tapi keren deh kopi urang ieu. Minum aja. Oh gelasnya gede. Aduh. Cokotkeun gayung toh. Gayung. Nya. Wah, minum. Ya, Mang Ujang minum heula. Minum jang. Bisa teh nyokot sama Ujang. Kumaha ieu? Aduh, Mang Ujang norak karena biasa tak cek tuh kan keluar air. Mang eueuhnya di imah mah eueuh. Oh, teh gina heur wae urang mah. Atuh ji beli genji enak buah ada di dinya. Haji keren. Jadi kumaha ya? Kumaha ya? Ente beneran jang butuh duit. Terus benar ya, mentek pepet mah orang mau wani minjem ieu ke Pak Haji tanyakeun da kasih karto. Ya orang mah duit mah aya sebenarnya mah. Man orang mah lainna embung mere. Itu toh sebenarnya nama. Karunya atuh bere di dinya. Tuh orang mah yang mere, makan duit mah ke waktu-waktu orang butuh kumaha. Masa orang nagih ke ente kan. Ayeuna orang bisa yang nginjemkeun dia duit dia mere ya gope. Ke sore orang butuh duit gope. Kumaha? Si aya teu. Perkara sulitnya mah. Ngomong. Ai wah haji. Ai mah bere ngapa? Bere. Sia galak amat ka urang. Oh capek aing. Terus ngadahar arit, nyawa teh arit. Dahar ku aing masuna karunya ieu urusan jelema ieu mah. Penjelain emosi. Gua toh tenang toh, ieu mah toh. Jadi galak amat ka urangnya. Jang, orang nyokot itu lah ya kadang. Cokot lah kayak gitu. Bisa kopiah kan si Rahman teh nih ya. Aja. Tenang sok. Emosi. Keren deh dia. Amat jual matinya. Nah, jadinya sama si Adi kaluan udah percuri gue bisa mah. Gitu kan. Keren bukan namanya Kamu yang mengasilahnya.
Yang penting hasil dirinya ciri dia cenah keren, you know. Ya duit mah ya sebenarnya mah cuman kumaha nyangkenya. Bere ulahnya. Aduh. Orang tuh boga duit deh, iya si Ujang ya. Ya duit mah ya. Aduh. Duit saya, iya nak, mah ya. Demi jelema, demi kemanusiaan, bener oke isi kakek. Biar ulahnya ieunya. Oh my god. Kemanusiaan, bismillah. Kijang, duit mah aya, masa kikieu na urang ge nya. Mungkin pake nu bener usianya. Insya Allah Pak Haji kurang pasti gunakan jeung nu bener lah. Orang butuh lagi panjang nu bener. Iya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Tapi bener budak sia gering. Bener Pak Haji. Bener. Bener. Tok bener. Saksinya men. Ditampol apa tau? Aya sakieu mah. Kijang. Bener teh itu Haji. Bener jang, Bung. Ya. Tadi geus hareukeun wae. Tah bener jang. Ini bau belum kuit ya. Serta. Tadi duit apa lain Pak cek coba Pak. Bukan cukup di mana duit. Duit. Belum hui. Orang mah ikhlasnya mere nu penting budak sia. Cager Merah izin apa Haji? Henteu sih. Pinjem ke Pakai kopi heula nu keren. kasih kartu naon. Aya meureun anu mah. Tampangan wah mah. Ondei, Kurang garek hang ngomong perlu. pinjem duit. Lain. Ya. Jadinya mah kok urang ada as tangan julid. Pikiran goreng. Ngobrol, emang naon. ngobrol as korek Terus amat. ngobrol wae lah. Langsung ngobrol sih. Ngomong naon. Ulah deket-deket nah. Korek amat saya emang kunaon. Ngomong naon, gerak. Duit mah eueuh. Beak. Yang ke kota, yang gue di kota. Ji. Yang ke kota. Tahu saya di kota. Atau gawe. Di lembur wae menya. Di lembur ijazah boga. Ngarit. Dari ngarit kudu make ijazah ieu. Kota, yang ke kota. Ji. Ya kalau di kota, wah sih gawe naon di kota. Atuh naon ge ijazah boga. Dari ngarit pada masa depan apa turun teh kawin meureun ha. Ji. Kumaha? Sia tega ninggalkan aing. Atuh tega dong. Iya tilutik di gedean ku aing. Korok nepi si ayeuna geus gede to. Ayeuna sia hayang ka kota. Aing ninggalkan aing. Aing saha to. Ayeuna mah sia geus gede. Geus tega sia ninggalkan aing ge. Naon aing sorangan. Mangkat sia ka kota. Angkat aing terus jomblo angkat aing ke kota mangga lah atau aing berjomblo teh kudu jeung arit deui jeung cukut deui kiraha aja we